Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan bih kama yuhibbu rabbuna an yuhmada wa yanbaghi lahu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bapak Ibu hadirin ikhwati iman jamaah pangaosan Masjid Agung Panumbangan anu sami-sami miharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dina dinten Sabtu ayeuna kaping 17 Mei tahun 2025 tanapi kaping 18 sasi Dzulqa'dah tahun 1440 genep Hijriah. Urang sadaya tiasa sasarangan hadir ngadunan salah sawios kewajiban urang salaku muslim, kewajiban nu teu kasebat hukum sunatna nu dimaksud niata nyiar ilmu. Pamugi kodongkapna urang sadaya dina ieu saat sing janten wasilah Allah Subhanahu wa taala maparin kanggo urang rahmat magfirah oge barokahna. Bapak Ibu hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Karaos ku urang ya. Hirup dina zaman kiwari ya. Namina teguh mertahankeun kataatan karaos abot ya. Tangtosna ku generasi santos urang marurang kalih bapak ibu ya. Cendan upami sim kuring ngabantun topik ngeunaan bab istiqomah. Istiqomah teh jadi perkara berat ya. Dina kondisi zaman kiwari mah ya. Nalika nu namina tantangan kahirupan teh sanes saalit tapi seueur ya. Masif ya. Upami kapungkur jalmi hirup rek doraka teh kasebatna kahiji kudu diincigan, anu kadua kudu dibiayaan ku biaya nu teu saalit gitu ya. Sareng perjuanganana ge langkung gitu karena diistilahkan susulumputan teh. Tapi zaman ayeuna mah kan itu nu namina pidorakaeun teh nararampe ieu nama ya. Wabil khusus tanggal langkungan nu namina gawai ya. Alat teknologi jalmi ayeuna mah punten kerjinah teu kudu diincigan nemrak di dieu. Jalmi rek judi teu kudu ngadatangan tempat judi ayeuna aya di dieu ya. Intina mah tadi jalmi rek doraka teh gampil ayeuna mah ya. Sareng cekap ku biaya nu saalit matak-matak kanggo zaman ayeuna mah ngukur nu disebat pamuda soleh ulah di
diperhetangkeun ku rajin tahajud, rajin duha. Zaman ayeuna mun aya pamuda istilahna henteu terpapar ku nu namina pornografi, henteu terpapar ku nu namina judi online, game online gitu kan, pinjaman online. Tos prestasi zaman ayeuna mah. Ya, tos prestasi. Ya. Nah, tadi itu ya abot. Mayunan kondisi hirup di akhir zaman nu nalika kadorakaan serba nararampe teh gitu. Ya. Nah, ikhwati man rahimakumullah. Lah aku kituna ya. Nu namina merjuangkeun hirup dina kataatan wabil khusus. Naon nu diistilahkeun istiqomah teh janten perkara abot. Ulah waka nyebat di urang nu tadi teh hirup di akhir zaman darah ningang di Rasulullah sallallahu alaihi gitu kan ngobrolkeun bab istiqomah teh perkara abot ya dugi ka aya riwayat nalika Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun Quran surat Hud ayat ka 112 ya anu dawuh pondok nama pastaqim kama umirta gitu. Ya wa man taba ma'aka wa la tatgau innahu bima ta'maluna basir. Pek cenah anjeun istiqomah tina naon rupa nu diparentahkeun ka anjeun sarta anjeun kudu tetep teguh ya babarengan jeung jalma-jalma anu tobat ya babarengan jeung anjeun jeung poma anjeun ulah rek ngaleuwihan wates ya hirup doraka saestuna Allah cenah maha uninga maha ningali kana rupa nu ku anjeun dipigawe tah dawuh Rasul cenah sayyabatni Hud wa akhwatuha tah cenah surat Hud jeung surat-surat nu semakna sareng surat Hud geus nyababkeun kaula huisan. Ieu teh dumasar kana patarasan sahabat. Rasul cenah kunaon anjeun teh asa engal-engal teuing huisan ayeuna mah. Tawalarana teh syayyabatni Hud wa akhwatuha. Sabab cenah surat Hud jeung dulur-dulurna nu semakna jeung surat Hud. Quran surat Hud ayat 112 geus nyababkeun kaula huisan. Tuh, saking ku abot. Nah, tanda ning Rasul ngaraos abot kuno namina perkara istiqomah ya, nu namina panceg teguh gitu. Ya, konsisten dina kataatan numutkeun Abu Bakar Siddiq mah teu musyrik buktosna ya, Rasulullah SAW kan anjeunna ngadugikeun dina salah sawios riwayat hadis riwayat Imam Muslim nalika aya sahabatnya Syahr bin Hausyab naros ka salah sawios garwa Rasul nu jenengan Ummu Salamah. Ya cenah Ummul Mukminin Ummu Salamah. Naon cenah doa anu paling sering diaos ku Rasulullah sallallahu dina sadinten-sadintena mangsa anjeun nuju aya di sagadengan Rasulullah. Maka waktu harita ya, Ummu Salamah ngawalar teu aya doa cenah paling sering diaos ku Rasulullah sallallahu dina sadinten-sadintena iwati doa nu insyaallah Bapak Ibu tos uninga nyaeta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika ya anjeun ya Allah cenah anjeun nu mulak-malik hate ya tetepkeun teh cenah hate abdi teh teguhkeun hate abdi teh dina agama anjeun. Pami dina riwayat sanes mah redaksina teh ya musarrifal qulub anjeun nu ngagerakeun hate maka sarrif qalbi ala taatika gerakeun hate abdi aya dina kataatan ka anjeun. Ummu Salamah penasaran naroskan ka Rasul non margina anjeun dina sadinten-sadinten teh boleh maca muqallibal qulub ya muqallibal qulub. Maka Rasulullah SAW ngawalar kan sabab cenah ya innahu laisa adamiyun ya illa wa qalbuhu bi usba'aini min asabi'illah
Sabab cenah nu ngaran anak Adam urang sadaya manusia tah hatena teh cenah aya dina cepengana Allah. Maka kama Allah kuasa pamang syaa aqoma, maka Allah kuasa pikeun neguhkeun jalmi aya dina kaistiqomahan. Wa man syaa azago, Allah oge kuasa aya nu kondisi hati teh lain dina istiqomah tapi justru penyakitan. Maka sahabat Mu'ad bin Mu'ad anjeunna ngomentaran kumaos salah sawios doa dina Quran surat Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah itu kan mudah-mudahan jeneuh ulah ngajantenkeun mana abdi sadaya teh jadi penyakitan gitu. Sabada anjeun parantos maparin hidayah ka abdi sadaya. Eta teh buktos ya. Kanggo sakelas Rasulullah sallallahu wae nu namina istiqomah teh abot. Dugi ka gitu kan Rasul ditandaan nandaan kahirupan anjeunna dina sadinten teh boleh ngadoa ka Allah nyuhunkeun ditetepkeun hate teh dina iman, hate teh dina Islam, hate teh dina kataatan. Matak sok janten guguyon kan istiqomah itu berat dan nu enteng mah istirahat gitu. Istiqomah mah abot ya. Tah eta ninggang di Rasulullah kalebet sahabat ya. Kalebet sahabat aya riwayat kan nalika Abu Bakar Siddiq ya, tepang sareng salah sawios sahabat nu namina Hanzalah Al-Usaidi ya, nganjang naros itu mun kabar teh berbagi kabar kumaha gitu kan kabar anjeun tah waleran teh sanes alhamdulillah pangesto itu sanes ya waleran teh itu kan Hanzalah Al-Usaidi mah malah nyebatkeun napa kok Hanzalah teh geus jadi jalma munafik ya tangtosna tuh Abu Bakar Siddiq ngadangu waleran Hanzalah geus ngarasa jadi jalma munafik teh kaget ya itu Abu Bakar kaget kunaon cenah anjeun gitu kan subhanallah ma taqul ngomong naon anjeun teh. Nah, waktu sarita cenah Hanzalah Al-Usaidi nemrakeun naon nu janten pangasih hatena naon nu janten sumber istilah kegelisahan kegalauan kamelang diri ya ku nyebatkeun gitu kan bahasana teh kuntu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atau nabi nahnu inda Rasulillah sallallahu mangsa abdi sadaya nuju aya sareng Rasul gitu kan di payeunan Rasul terus Rasul teh naon gitu kan yudzakiruna bil jannati wan nar terus Rasul teh cenah ngemutan abdi sadaya ngeunaan bab surga jeung neraka sapertos ayeuna urang sadaya aya di majelis ilmu ta para sahabat ge aya di majelis Rasul sallam Rasul ngajarkeun Rasul ngemutan ngeunaan bab surga ngeunaan bab neraka. Maka saur Hanzalah Al-Usaidi ka anna ra'yu aini naon diterangkeun ku Rasul teh ngeunaan bab surga jeung neraka teh saolah nampi aya payuneun gitu mun diterangkeun bab surga meureun hate teh kumejot hayang jadi ahli surga ya diobrolkeun ngeunaan bab neraka ngabiri gidig urang gitu kan naudzubillah kudu jadi pangeusih neraka ya. Tapi cenah beda carita ya fa idza kharajna gitu tapi upami cenah abdi sadaya keluar ya di majelis Rasulullah sallallahu ngawitan tah afasnal azwaj wal aulad wad dhayiat abdi sadaya teh ngawitan disibukkeun ku kahirupan anak ku kahirupan pasangan ya ku kasibukan bisnis rupiah di padamelan tah cenah ku kondisi kieu teh panasina katsira abdi sadaya teh janten hilap jadi beda carita gitu obrolan di masjid jeung naon nu karaoskeun nalika di luar masjid. Maka waktu ngadangu naon nu diwalarkeun ku Hanzalah Al-Usaidi Abu Bakar kan langsung nempas demi Allah cenah kami atuh siga kitu ya kaula ge teh beda jauh jeung anjeun
Nu akhirnya dua sahabat ieu sumping ka Rasulullah sallallahu ya, sumping ka Rasulullah terus curhat. Tah curhatna para sahabat mah ngeunaan kamelang iman, kamelang diri, kamelang hate. Ya, itu sanes ngobrolkeun bab nu sanes-sanes, tapi ngobrolkeun kamelang diri sih yang jadi jalma munafik. Didugikeun ka Rasulullah persis walaran ka Abu Bakar. Rasul nalika abdi sadaya nu aya nuju aya di payunan anjeun ngemutan ngeunaan bab surga jeung neraka, saolah cenah surga neraka teh nampu aya payuneun, tapi benten mangsa abdi sadaya keluar ti majelis anjeun, abdi disibukkeun ku kahirupan anak, kahirupan pasangan, kasibukkeun ku kahirupan bisnis sanes kanten, abdi hilap. Nah, maka Rasulullah SAW ngadangu naon nu dicurhatkeun nu didugikeun ku Hanzalah, anjeunna ngawalar walladzi nafsi biyadi. Ya cenah Hanzalah, ya, demi Allah lau tadumuna ma takununa indi, lamun seuk cenah anjeun bisa mertahankeun kondisi batin persis seperti keur aya hareupeun kaula, wa fi dzikri elinga oge sami dina hartos rek di masjid rek da saluareun masjid gitu, kondisi batin teh sami ya, aya dina kasolehan ya, janten teu aya bentena kahirupan di masjid urang teh Allah, tapi di saluareun masjid misalkan benten tetep we gitu Allah ya. Tapi aya jalmi cenah samodel kieu, maka penghargaan ti Rasul la safahatkumul malaikatu ala turukikum wa fi furushikum, maka cenah malaikat tang tu bakal ngadatangan maranehanana ya, nyarengan ya, bahasana teh nyalaman gitu ya, menjabat tangan anjeun nalika di tempat-tempat sare anjeun oge di nalika anjeun keur aya dina perjalanan ya, boleh disarangan ku malaikat gitu. Tah maka deui Rasulullah nalika aya jalmi tiasa mertahankeun istiqomah kudit hargaan baris disarangan ku malaikat, tapi Rasulullah oge ngamaklum ya Hanzalah saatan wa saatan, tapi nya kitu cenah Hanzalah ya, aya mangsana ya, aya mangsana urang teh inget, aya mangsana urang teh poho ya. Jadi dipandang manusiawi, upami ibu misalkan ayeuna nuju calik di majelis ilmu gitu kan, ngaraoskeun hirup teh asa jadi muslim gitu, tapi benten carios upami misalkan sakalina keluar ti majelis ieu di masjid makan terjaga bapak ibu teh balem fokus, tapi begitu keluar ngomongkeun di batur gitu seperti gitu ya, matrak abot bade istiqomah teh ikhwati iman rahimakumullah, minimal ya salah satu ayat ya, tadi di aoskeun ya ku Kang Ustad Syarif, Quran surat Fussilat masyhur ayat ya, kahiji dina Quran surat Fussilat ayat ka-30, anu kadua dina Quran surat Al-Ahqaf ayat ka-13. Simkuring mah aya kahoyong ka ibu bapak, nalika simkuring nerangkeun ngeunaan Quran surat Fussilat ayat ka-30 dugi ka-32 kahoyong ibu bahasana teh BHS, baca, hafalkan, setorkan. Ku ibu aos, ku ibu apalkeun, ku ibu setorkeun. Ulah distorkeun ka Ustaz Zari, setorkeun ka Allah. Ku ibu setorkeun ka Allah. Ya, nalika salat maksudnya ya, bade salat wajib, bade salat sunat. Mudah-mudahan ayat ieu teh sing janten jimat kahirupan. Ya, ngobrolkeun bab istiqomah. Ya, hafalkan, baca, hafalkan, setorkan. Awas ku ibu, apalkeun ku ibu, setorkeun ke Allah ya. Dauhanna teh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat ieu memang masyhur ya. Nyata ku kalimat
innalladzina qalu rabbunallah, saestuna jalmi-jalmi cenah anu ngikrarkeun ngucapkeun yen pangeran sadaya pangeran abdi sadaya teh Allah gitu ya. Kecap rabbuna teh cenah bentuk kesadaran hubungan sareng bab kamaharububihan Allah. Allah anu nyiptakeun, Allah anu ngurusanan, Allah anu musik malikeun hirup urang, Allah jadi akhir jeung awal jeung akhir kahirupan urang. Itu Rabbuna Allah itu. Janten jalmi teh kasadaran penuh ya, mibanda kasadaran penuh ngeunaan bab Allah nu nyiptakeun, Allah nu ngurusanan. Itu. Makanya kan Rasulullah SAW ibu upami sakalina menak ya, manah nu teraos karepet kan kalimat nu di naon kalimat ataupun zikir anu diaoskeunana ge kan ngeunaan bab kamaharububihan Allah itu. Mudah-mudahan ibu pada terang ya uninga karena dikir Rasulullah senupami sakalina anjeunna mendak kategenah karepet maka zikirna teh la ilaha illallahul azimul halim. Teh aya di pangeran angin Allah anjeunna anu maha agung, anjeunna anu maha lemah lembut. Ya, hartosna mudah-mudahan gitu rupa masalah urang teh sing diselesaikeun ku kamaha agungan Allah, ku maha lemah lembutna Allah. Ya, ulah nyesakeun masalah satu tasat. La ilaha illallahul azimul halim. Saterasna la ilaha illallahur rabbul arsyil azim. Itu ayat di pangeran ari Allah anu rabbul arsyil azim. Anjeunna anu nguasa aras anu agung. Ana sakodarudin mah leutik atuh. Ya, Allah ngawasa ngatur ngurusanan aras anu agung. Mudah-mudahan gitu kan bu kalimat Rabbul Arsyil Azim teh temong gitu di diri teh bentuk optimisme. Masalah nu disangarepan ku urang mah leutik. Allah nu ngurusanan aras anu agung wae diurus ku Allah kumaha deui urang. Cetek. Makanya la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Aya di pangingannya Allah anu rabbus samawati anjeunna anu ngawasa anu ngurusanan langit-langit sareng bumi oge anjeunna anu ngurusanan aras anu agung ku Allah. Makanya tuh nalika jalmi innal ladzina qalu rabbuna Allah. Jadi kasadaran ngeunaan Allah dan ngurusanan hirup urang sadaya. Tapi teu cekap penyebabkeun rabbuna Allah. Ya, aya gitu kan ciri langkung samastaqomu terus ieu jalma mertahankeun tina naon nu diucapkeun tina rabbuna Allah teh dina sagala kondisi. Ya, dina segala situasi. Ucapkeun rabbuna Allah teh sanes di masjid hungkul, disaluarkeun masjid ge tetep rabbuna Allah. Rabbuna Allah teh sanes ukur nalika hirup keur mangsa beunghar, hirup sangsara ge rabbuna Allah. Atawa lebih sabolihna. Hirup keur sangsara rabbuna Allah, hirup keur beunghar ge rabbuna Allah. Hirup keur jadi rakyat biasa rabbuna Allah, geus jadi pejabat luhur tetep rabbuna Allah. Nalika jalmi misalkan nuju ka ayaan teu damang rabbuna Allah, dinasehatna ge tetep rabbuna Allah. Eta jalmi disebutkeun istiqomah. Ya, ucap rabbuna Allah dina segala kondisi sareng situasi. Sebab memang aya jalmi gitu kan eling mamangsaan. Ya, rabbuna Allah teh meureun mangsa keur gering rabbuna Allah, keur sangsara rabbuna Allah. Nalika ku Allah Subhanahu wa taala peparinkeun langkung mah ya dibalikeun sehat deui gitu kan. Nanyung deui mun usaha teh loba deui duit poho. Paling-paling kan ada cirian kahirupan teh siga kieu. Dina hartos ge seueur jalmi kategori sukses itu. Mayuna naon? Dina kondisi nuju terhimpit, terjepit gitu kan. Dina kaayaan saalit. Ya, saur paripos mah aya jalma nu ku Allah Subhanahu wa taala ya.
asana teh leuwih dipika cinta gerina daripada cageurna. Aya jalma nu leuwih dipika cinta ku Allah sangsarana daripada beungharna. Sabab tadi teh dina kondisi nuju teu aya gitu eta jalma eling. Dina Quran surat Yunus ayat ke-12 kan Allah nyebatkeun wa idza massal insana dhurru da'ana li janbihi au qa'idan au qa'ima. Jadi aya jalmi gitu kan mangsa ku Allah Subhanahu wa taala mangsa dirina ngarasakeun perkara nu sempit ad-durru nu secara batin cenderung jalmi teu mika resep. Sajalmi nu resep sangsara, sajalmi nu resep kedamang gitu kan. Pasti secara batin condong teu mika resep. Tapi dina kondisi siga kieu cenah da'ana li janbiha au qa'idan au qa'ima. Eta jalma ngadoa ka kami teh dina sagala kondisi itu kan, dina segala posisi bari nangtung, bari diuk, bari nyangkere Allah disesebat ya. Tapi yang menjadi masalah senajan masalah gereja ini palamna kasyafna anhu dzurrahu marra ka'allam yad'una ila dzurrin massa. Tapi mangsana ku kami disingkapkeun, disinglarkeun naon jadi bahan kararepetna ih nong toyo deui we gitu kan dadah seolah-olah baheula teu pernah ngadoa ka kami. Contohnya jauh hilang ya gitu. Mudah-mudahan orang mah gitu tadi itu dina segala kondisi tetap dina kaayaan soleh, dina kaayaan taat teu musyrik. Makana tuh summastaqamu eta jalma istiqomah dina naon nu diucapkeun Rabbuna dina segala kondisi. Tau pami aya jalmi gitu kan tos aya dina posisi istiqomah Allah ngadugikeun bentuk pangbagja gitu kan tong aya jalmi. Ya, kabungah nu baris ditambieuna teh naon tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat cenah bakal lungsur nyarengan aranjeuna ya bari gitu kan ukur lungsur nyarengan bari aranjeuna ngucapkeun alla takhafu wala tahzanu anjeun ulah rek sieun anjeun ulah rek sedih ya aya naon disebat sieun teh gitu kan gitu naon disebat sedih teh tah nu namina sieun makan ku perkara-perkara anu baris karandapan jaga aya orai di ditu aya anjing di ditu urang teh sieun da puguh gitu aya di payuneun gitu upami sedih hartosna ku perkara nu tos karanapan kamari moal aya jalma sedih ku perkara nu baris kaalaman tapi bentuk kamelang jeung kasieun tah hartosna jalmi-jalmi anu istiqomah mah malaikat lungsur teh bari ngucapkeun ulah sieun. Aya istilah bahasa barudak ayeuna mah jalmi dikategorikeun overthinking gitu ya. Anjingna di ditu tapi geus asa gowok digegel ibu teh bade hajat tahun anjing ya tapi muriang sareng jangarna ti ayeuna ya. Ya, itu teh jalmi nanakeun sieun itu teh ya. Penuh ku kamelang wah gitu kan tapi ka asam lambung naik gitu. Padahal mah gitu lalakon tebih keneh. Ya, Allah takhafu. Kalau betul tahzanu ulah rek sedih. Ya. Istilah barudak ieu mah naon? Aya jalmi anu gagal move on. Gamon. Gagal move on gitu. Ya, bahasana terpenjara dengan masa lalu. Hese itu rek hojah teh ya. Mun contoh heureuyna mah aya ibu-ibu misalnya aya hiji istri gitu kan dinya nyeri ku lalaki bahasana teh kan bakat tingku ngarasakeun nyeri pokona mah cenah lalaki di dunia mah jahanam kabeh gitu misalnya gitu kan aya jawi gitu ya tah Allah Subhanahu wa taala nyebatkeun ya malaikat pepuji cenah anjeun ulah rek sieun anjeun ulah rek sedih gitu ya bahasa lempengna mah sing tenang gitu kan zaman ayeuna teh cenah perkara ataupun jadi barang mahal nu namina katenang teh
malahan mah pina kurang deungeun mah teu ka dieu tetehangan nu namina tenang teh sama jadi barang mahal. Tak kamu jauhi muslimah gitu kan, bebandan nu namina istiqomah teh jadi wasilah keur hadirna nu namina katenang. Ya, menyebabkan Rabbuna Allah baristiqomah tenang gitu, dah hirup urang melain urang gitu kan. Tapi Allah mengurusanan dugi ayat kalimat wala takilni ila nafsi turfata aini. Ya Allah ulah bade masrahkeun gitu ka abdi misalkan kuasa ngurusanan hirup sok sanajan sakicep mata. Nah, coba ya gitu kecep soca ibu ini pasrahkeun ka ibu. Riweuh tuh. Allah Subhanahu wa taala ngurusanan. Otak cenah sing tenang we gitu. Ya. Kan problem cenah masyarakat modern nu namina tenang di pilarian. Sabab kieu Ibu aneh ya. Di tengah nu disebat kelimpahan materi itu kan nyong colangna nu namina ilmu pangaweruh teknologi tapi nyisakeun kahirupan jalma-jalma nu secara batin kosong. Secara batin kosong. Simkuring teh ngajar di SMP sareng di pasantren di mualimin. Simkuring gaduh santri Ibu. Kan zaman ayeuna mah nya ini anu namina Korean pop. Pop dan Korean culture. Nah, budaya Korea itu ya, Korean pop. Kan mahabu tuh. Barudak teh aduh. Ibu uningan namanya BTS Army. Ibu uningan BTS Army. Nah. Tah kusim kuring diteleuman ya. Sanes sim kuring misalkan jadi fans naon Ibu Blackpink sanes ya gitu. Tapi kenyimbangan ya, kenyimbangan barudak nalika ayeuna gitu kan nu namina budaya Korea waduh masif ya. Dugi ka aya salah saya santri simkuring ya keur ngamodalan nu namina pangaresep ka nu namina hiji boyband ya. Kan ngeluarkeun artosana saalit tapi ka jutaan ya, istilah merchandise gitu kan naon rupa hubungan jeung band eta digaleuh ya, segala rupa tapi ka jutaan nanaonan anjeun teh tapi ka usim kuring rada ngebahas bab musyrik ya. Di SMP tah cok diobrolkeun ka barudak teh kieu ya barudak teh ayat tren ayeuna teh ya di masyarakat Korea wabil khusus ya tah cen teh naon nu salila ieu jadi fans idola anjeun ternyata nyesakeun kahirupan teh anu pikarunyaeun ya pikawatireun buktina naon gitu kan teu boleh aya wae cen teh berita nu ngaran artis Korea bunuh diri padahal naon nu kurang cek urang teh geulis puguh populer puguh gitu kan naon nu kurang ya kan kamari geus enggal kene sababaraha sisih kapengker ya aya artis Korea bunuh diri gara-gara cenah diputuskeun ku kabogohna menihana ya tuh hirup ya gara-gara diputuskeun tapi ka bunuh diri ya bebeungit ka cinta kanya tapi ka kituna naon nu kurang padahal ngukur materi mah ya naon nu kurang tah ternyata leungit nu namina katenang teh aya jalmi gitu kan hirup di tengah kerumunan ya tapi ngerasa hirup sepi ngerasa tiiseun kan aneh tapi kan ibu-ibu mah yang dibuktoskeun misalkan tadi aya di antawis ibu bapak anu muniang janari teh gugah teras kacai teras susuci salat nyalira jempling saha jempling ya batur nuju husu tibra itu bapak husu salat sugan aya rasa misalkan kakeueung jeung kasieun anteng nu aya padahal nyorangan ieu mah aya jalma di tengah kerumunan di tengah halayak gitu kan
seueur jalmi tapi hirup ngerasa tiiseun. Problem masyarakat ayeuna teh mata disebat tenang teh jadi barang mahal. Pasok diobrolkeun ka barudak, naon cenah sababna? Tah, sababna mah cenah teh leungit di maranehanana kecap Rabbunallah. Kan tenan istiqomah mah itu. Ya, itu. Saterasna ge. Ayat ieu cenah persisna mah numutkeun para ahli tafsir malihan mah tafsir sahabat. Ieu teh ku Allah Subhanahu wa taala didugikeun kanggo jalmi-jalmi anu dina posisi mayunan sakaratul maut. Ya. Jadi jaga urang sadaya mata harapan Rabbunallah sumastaqamu teh ku urang diucapkeun Rabbunallah ayeuna sarta Rabbunallah ge ucapkeun ku urang nalika jaga waktu maut gitu. Dipertahankeun ta Rabbunallah teh dugi ka maut. Ya. Tapi jalmi cenah tiasa istiqomah mertahankeun kecap Rabbunallah dugi ka maut nah ya. Maka tah cenah malaikat teh bakal lungsur nyarengan aranjeuna bari ngucapkeun ulah sieun, ulah sedih ya. Ulah sieun ku perkara nu bari karandapan jaga, ulah rek sedih ku perkara-perkara nu karandapan kamari ya. Saur paripos mah gitu kan bahasana teh geus lah gitu maot mah maot we sing tenang walau batu pikiran ya. Tangtos na sinturing ngabayangkeun ya Allah mun ditakdirkeun jaga maot meureunan pinuh ku kamalang kumaha anak, kumaha pasangan, kumaha pausahaan gitu ya. Ngendeng ka tukang-tukang aduh itu kahirupan teh balataku dosa. Kahirupan jaga nalika mayun ka mahkamah Allah sapertos kumaha. Maka ayat ieu teh sing tenang ya. Rek maot mah maot teh kitu lalu bapi pikiran. Itu ya. Malih-malih wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Anjeun kudu gembira ku surga nu parantos dicawiskeun keur aranjeun. Nah, ieu deui aya tren ya. Di masyarakat modern ya, tapi di negeri deungeun ya. Aya nu disebat pami ibu kantos nonton aya drama Korea. Kamari mah kusim kuring pas pun anak aya hayang nonton drama Korea dah ya. Judulnya teh Move to Heaven ya itu. Tah eta teh nerangkeun naon? Nerangkeun ngeunaan kahirupan di masyarakat Korea wabil khusus, tapi da sanes di Korea unggul negara Eropa gini gitu. Ngeunaan kasus ya jalma paeh nyorangan. Paeh nyorangan. Ya. Dugi kan cenah persasih Maret kamari nu kusim kuring kaos. Coba bayangkan di Jepang angka kematian dalam keadaan sendiri disebut lonely death genep 64.000 setahun kamari tahun 2024. Jalma paeh nyorangan. Tah kapenak teh kan paling minim 3 dinten nu samingon nu sasasi dugi katos aya setahun kan dibatur mah ya pamieuna ibu misalkan kagungan nu namina asuransi kesehatan karena tos yuswa sepuh kan aya mangsana misalkan berobat atau tapi cek kesehatan kontrol ke dokter ke rumah sakit puguh terjadwal misalkan sasih kapayuna teu aya kan teh janten patarosan ka mana tiasa janten tah si ibu teh sumping deui terus janten bugang terus janten bugang terus sebatkeun lonely deh dugi ka gitu kan aya kacapangan mata pencaharian ya aya padamelan jangan disebut trauma cleaner teh tugasna teh naon ngabersihan bumi nu di dieu saya bugang ya dugi ka honorna ge ageung Bu 45 dugi 75 juta mah ngabilaya urang panumbangan nu hoyong di Korea mah kitu ya
kan ayo orang Indonesia gini kan jantan trauma cleaner di Singapura gitu, tukang mersihan bumi nu didinya aya bugang ya, aya bugang dapat nyorangan simkuring pemina harus ke ibu-ibu kalau buat misalkan simkuring pribadi jaga upami ditakdirkan mayunan maut ibu hayang nyalirat ya hayang diriung-riung nyatang tos hayang diriung-riung ini mana yang nalkinan ya makan boro-boro yang nalkinan ya ini mah yang nalkinan gitu diriung-riung teh kadituna berenang aya nu mulasara ya itu iya mah jalmi mau payah nyorangan tuh makanya malaikat lungsur ya bari ngucapkeun ulah rek sedih ulah rek sieun justru anjeun kudu gumbira ku surga nu tos dicawiskeun saterasna nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah tah kumaha cenengan kahirupan ya nu baris karana panjaga dunia nu ditinggalkeun kahirupan nu baris kealaman maka bahasa Allah kami nu rek ngajagaan pikeun anjeun ulah rek sieun sing tenang teh ya nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah dunia anjeun kami nu rek ngajagaan kalebet akhirat anjeun malih-malih Allah nantang walakum biha ma tashtahi anfusukum walakum biha ma tad'un sok ieu na macan anjeun ditangtang Allah geura penta naon itu rupa kahayang nu baheula pernah teu kacumponan di dunia ya kayak mobil Ferrari tinggal penta gitu ya kita pang bimbingan Allah Subhanahu wa taala kang ngejalmi anu bebana istiqomah maka satrasna nuzulan min ghafurir rahim ayat cai di payunan simkuring ya acan diuyup tapi ku simkuring teh misalkan gitu kan ku ngaraoskeun capek dibayang nikmatnya nami ngabayangkeunan terus nikmat tak ieu ge bahasa nuzulan min ghafurir rahim teu acan dugi baru sebatas hidangan awal ya hidangan awal sedemikian menyenangkan dan menenangkan gitu ramasa tadi teh kamu jalan beban dan namina istiqomah nuzulan min ghafurir rahim maka tadi sok aos ya sok apalkeun setorkeun sing janten jimat kahirupan mudah-mudahan nalika oh gitu kan Rabbunallah tsummas taqamu ikhwati man rahimakumullah taeta ya bentuk penghargaan di Allah kang ngejalmin bena istiqomah salajengna kieu istiqomah teh abot upami teu mendak lingkungan nu sae mah ya nah kalau bet simkuring hirup di sakola ya, maka kan nu paling abot mah ieu teh ngajagaan lingkungan sangat tetap steril ya baru teh ulah kakak pangaruhan tangtosna kanggo ibu bapak mah ya kan teu saalit kieu kan ibu bapak mah kirang kumaha ngadidik putra teh sae di bumi ya teu boleh diajak kana kasayan nu disorakeun ngeunaan bab kasayan tapi nalika pager-pager kahirupan hubungan sareng bab sosobatan teu dijaga kan teu salit murang kali nu justru tegebrus istilahna terjerumus kulantaran naon pengaruh lingkungan abot anu namina istiqomah pamit temenak istilah cek barudak ayeuna mah circle pertemanan nu sami mah nu frekuensi ya maka telepat upami aya kalimat ya dina bahasa mahfudot barudak di dunia sok ngapalkeun al-muhafaz al-musahabatu tasrikut tabi'ah nu ngaran sosobatan teh sok maling tabiat ya sosobatan sok maling tabiat kalimat ibu kan misalkan jaga nah ibu mantos kagungan bumi ieu masa kalina ketuang putra ya nyarios ka ibu ka bapak teh mah bade ngadamal bumi ya urang makan sanes ngemutan nu pokok mah sanes ngemutan ka hadenya jang bahana teh tah kudu granit nu ieu merekna gitu kan sanes
Ya, kan sepuh anu tanggal walar ngeunaan bab kehidupan rohani kan dumasarkeuna dewan ti Rasul bahasana teh iltami sujar qobladar arrafi qoblat tarik gitu. Kahade anjeun kudu wewenang tegas saapi tatanggaeun anjeun. Ngobrolna teh ngeunaan bab lingkungan, bab katatanggaan. Sebab teh salit kan. Aya jalmi unggah adab gitu kan, gaya hidup ya. Gara-gara pengaruh tetangga. Ibu syukuran bang misalkan dina sakalina menat gitu kan tetangga teh anu tukang umajak kana kasaean, tapi sakalina aduh tetangga teh manyangkeun papasehaan riweuh di dunia teh ya. Ugi kana Rasul sallallahu ngadoa ka Allah ya salah sawios doanya teh Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Ya Allah gitu kan abdi nyalindung ka anjeun tina mibana tatangga nu goreng adab ya, goreng kalakuan, goreng akhlak riweuh ibu tetenang. Misalkan menak tetangga nu teu saleh teh aduh ya tadi teh tukang manyangkeun papasehaan ya, urang meuli mobil saeta nu muriangna gitu kan atawa bisa mulihna ya. Matak tunu namina sosobatan teh penting tak kanggo ngajagaan kaistiqomahan. Maka syukuran sekali diupami ibu gitu kan bapak simkuring mendak lingkungan anu sae gitu ya. Janten abot misalkan istiqomah dipertahankan di lingkungan anu ya. Matak riwayat masyhur gini kan aya jalmi ngabunuh 88 ke dijejegan 100 pas ka ulama eta wana Rasul ya teu naon gitu kan intina mah sakumaha loba dosa anjeun pasti dihampura ke Allah ngan aya catetan anjeun kudu incah ti lembur anjeun sabab lembur anjeun mah lembur nu goreng kebayang atuh aya jalmi tos ngabunuh 100 hirup keneh ya netelakeun gitu kan. Jadinya malingguan tetes tesai di orang hijrah kan di orang ningkahan lingkungan tuh arrafi qoblat tarik gitu kan anjeun memang ngayakeun perjalanan teh anjeun kudu noh tegas saha gitu kan pibatureun tangtosna gitu kan makna ayat ieu mah luas itu teu ukur ngobrolkeun sobat perjalanan ibu ti Panumbangan ka Bandung sanes ya tapi sobat kahirupan lah itu pasangan kahirupan gitu. Maka ibu bapak simkuring kalau buat jaga pamengisal aya keneh kasumpingan piminantun ya calon minantu ya kan upami hoyong uninga agama piminantun desa sanes ditaros jang sok salat tara itu atau lebih diuji sok jang imaman tersekap gitu ya kan bahasa lagi ar-rajulu ala dini khalilihi agama hiji jalma teh gumantung gitu kan menjadi sobatna. Maka upami ibu hoyong uninga saha simkuring misalkan hoyong terang saha tang usah disari kan bahasa Rasul pa yang jurma yukhalil maka pek perhatikeun jeung saha eta jalma rerejeungan ibu teh cuk-cuk ka ditu ya salami tilu dinten mah pencong we ku ibu teh ti katabihan taroskeun ka tatanggana ieu budak kumaha subuhna aya di mana rerejeunganana jeung saha ieu mah kealaman aya salah sawios jamaah simkuring usah doakeun ya abdi bade ka Batam rek naon baji ka Batam lah cenah rek noong piminantueun coba bayangkan ti Tasik ka Batam hayang terang cenah ya ek ditoong ti kajauhan budak ieu siga kumaha sepuh tanah waler eta teh sabab naon tadi teh kan hirup bari sasarengan lami ya dina rumah tangga coba bayangkan pemisalkan temenak gitu kan calon imam nu teu sae kan auzubillahi min dzalik. Maka tuh orang terek nitipkeun agama nah itu maka ar-rajulu ala dini khalilihi itu kan misalkan sasarangan ngajaga ka istiqomahan mah reug-reug hirup teh. Anu terakhir nah patali waktos teu aya zikir nu pangsae-saena iwati maca Quran nah
gitu ya. Teh zikir numpang saya iwati maca Quran. Maka salah sawios cara orang ngajaga ka istiqomahan teh nyaeta ku rajin tilawah Quran. Ya itu. Malih kan bahasa nage dawa Allah innal Qur'ana ma'dubatullah ya. Saestuna Quran macana hidangan Allah, jamuan Allah. Maka pek cenah pak balu ma'dubatahu mastata'tum. Datangan cenah hidangan Allah teh sakamampuan anjeun. Ya. Al-Quran jadi syifaun, Al-Quran jadi obat, Al-Quran jadi cahaya. Ya. Upami misalkan aya di dieu nu resep ngahaleuan, ya, resepnya nyanyian. Ya, bahasana ge Al-Quran mah diaos moal bosen-bosen. Ya, mun aya misalkan bahasan lagu hits ayeuna dihaleuangkeun ku jalmi. Sakali dua kali ngeunaheun ka ditu mah aduh giung. Ya, bosen. Cobi Al-Quran. Aya jalmi di dieu nu nganggap misalkan aosan Al-Quran giung ngabandunganana gitu kan. Giung tapi bosen macana. Moal. Ya buktosna ya ibu-ibu ayeuna misalkan target sadinten sajuz gitu kan. Duka diulang-ulang sadinten sugan aya bosen. Nah eta benten. Maka banyak kalau misalkan ibu bapak orang sadaya itu oleh interaksi sareng Al-Quran. Ya. Aya podcast. Ibu ninga Angelina Sondah. Kusimkurin ka Bandungan ya mila riosna gitu kan pas muka YouTube. Begitu ke Bandungan lagi ya. Pengalaman waktu di penjara ya gitu kan. Kasus korupsi awal-awal mak itu kan penuh dengan penolakan, ngerasa jadi korban, tapi kan begitu diwawancara kurusiana silalahir nih bahasana teh tegas nya kuring lah korupsi tadi nama nya salah itu kan orang teh korban tadi nya kuring geus korupsi gitu juga kurusiana silalahir kan asana cenah kabeh jalma nu pernah di penjara kasus korupsi jawabannya teh gitu kan ngerasa jadi korban dengan eta istri eta nyebatkeun tegasnya kuring korupsi ya geus mere harta haram nu jadi kula warga tah nu kusinggurin garis bawahina naon bab interaksina sareng Al-Qur'an ya. Gugah tabuh tilu cenah gitu kan salat langsung Quran rengse-rengse tabuh genep sareng Al-Quran deka berita macam apa 15 juz wallahu a'lam ngan aya bahasa kieu keur awal-awal macam ini nyeri hatenya gitu kasebutkeun loba babaturan meni eueuh pisan cenah anu ngalongok gitu kan tapi kadienakeun mah cenah geus teu dipikiran ya sabab cenah aya batur hirup nu oleh jadi pangbeberah itu dibuka teh oleh meresolusi jawaban itu dina Al-Qur'an sim kuring ibu teh ngusah dada cek rasaan hirup urang nu di ustad-ustad can tepi kadinya interaksi itu kita butuh kita bukan gitu kan terus nyemut tandingan rek aya nu ngalongok gitu kan teu aya nu ngalongok terus ada masalah sebab tak aya batur Al-Quran. Nah bagja sekali di misalkan hirup orang biasa ngajaga istiqomahan wasilah naku hadirna Al-Quran. Eta ya ngeunaan pentingna istiqomah sim kuring titip ngeunaan bab doa nu tadi gitu kan ya muqallibal qulub rabbana la tuzigh qulubana anu kadua ayatna mangga ku ibu apalkeun ya baca apalkeun setorkeun gitu anu katiluna interaksi sareng Al-Qur'an nu kaopatna sim kuring titip ngeunaan bab sosobatan ya wabil khusus ke generasi santos ibu-ibu mah katawis lah insyaallah jalmi-jalmi saroleh tah mudah-mudahan kasolehan teh sing kawariskeun ka anak incu salah sawiosna yuk urang jagaan tabab sosobatanana ya, gitu bagi tegas itu kan istiqomah misalnya di manahan bentuk
konsisten, ketekunan dina kahirupan dunia ge jadi modal sukses. Kan tenan tuh istiqomah nu Rabbuna Allah bakal sukses akhirat. Rupina sakitun biasa kapiatur ya. Mudah-mudahan aya guna sareng manfaat. Dipungkas ku doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.